Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul hayang boga pamajikan gelis kawas artis. Cek Ki Kampak teh gampang. Manesan lamun hayang boga pamajikan gelis kawas artis, beakeun hasil gawe maneh. Ayeuna UMK misalkan 45 jeung lemburan itu ieu menang 5 juta. Modalan ku maneh treatment ka salon. Kumaha eta ki carana? Hiji nya pedicure medicure, nu kadua mandi susu, nu katilu luluran, nu kaopat sulam alis, skincare itu ieu lengkap pokona. Oh siap Ki cenanya. Bulan kahiji mah heueuh di modalan, bea kabeh gajihna. Bulan kadua kitu keneh wae, bulan katilu nepak tarang, modar aing Ki. Kunaon? Soaki ah. Yeuh mantak oge lamun hirup di lembur ulah sok loba teuing macem-macem. Satu macem we. Geus biasa we bedak lah, bedak anu pipa tanu murah, nu kos bubuk bata. Pake pihaliseun make bujur seeng. Ieu mah menikot hayang kos artis, kos selebritis, ieu modalna gede san, cek Ki Kampak teh nya. Eta teh modal gede, mandi susu, luluran, wah macem-macem skincare-an, sulam alis, suntik botok, tarik benang, smoothing. Tah eta biayana ge mahal, sabulan leuwih ti 5 juta, sanggup henteu? Ampun Ki, talu Ki, geus da aing moal ngagebugan ngabejaan. Tah kitu karasa ku maneh, heueuh Ki,